anu 13 tanpa tumanina, anu 17 eta nganggo tumanina. Berarti urang mah urang nyanak anu 17 nyata supaya tumanina ya diantarana. Urang langsung kana pokok permasalahan. Paslun aya je pasal arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat cenah eta sab'ata asyara ayat 17. Naon cenah rukun teh? Ari rukun teh hiji perkara anu kudu aya dina eta pagawean. Nah eta sebutna rukun. Ya syarat, ari syarat mah hiji perkara anu kudu aya dina sakeakan eta pagawean. Misalna syarat salat. Nya syarat salat teh urang teh berarti kudu misalna pakaian kudu bersih heula, kudu boga wudu heula, tempat oge kudu suci jeung sajabana eta mah syarat. Ari rukun mah tadi teh hiji perkara anu kudu aya dina jero eta pagawean babarengan kitu nya. Eta 17. Anu 17 teh nyata al awalu. Nu kahijina naon cenah eta aniatu. Niat. Aya niat teh wajibna dina hate eta wajib. Tapi sunat upami kurang diucapkeun. Naon sababna sunat upami kurang diucapkeun kanggo nulungan hate. Jadi lamun hate malawung katulungan ku ucapan. Ya, emang wajibna dina hate tetapi sunat ucapkeun teh supaya nulungan hate ketika urang malawung gitu kan. Contoh urang ieu nyaritakeun niat dina salat. Berarti urang kudu qasdu syai'i neja kana hiji perkara. Perkara naon? Nu tadi teh salat. Upami salat berarti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Upami imam ada imaman, upami amamu ada makmuman. Itu kan Allahu Akbar. Eta disebutna niat. Abdi mah teu ngucapkeun cenah bade dina hate, mangga teu jadi masalah. Ngan ari urang mah rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah sok diucapkeun najan teu tarik. Nyata di antarana. Anu kahiji teh naon sebutna niat. Nah sababna urang kudu niat gitu. Sabab kan urang kudu dina agama mah mukhlisina lahudin, kudu ikhlas dina agama. Berarti urang kan bade salat. Nah, berarti urang kudu ikhlas heula ku ngalaksanakeun niat najah heula kana hiji perkara tadi teh. Hiji tah. Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami. Eta nyata takbiratul ihram. Naon sababna disebut takbiratul ihram? Ari takbir mah nyata ucapanana. Contoh ngucapkeun Allahu Akbar eta takbir. Oge aya tahmid alhamdulillah. Aya tahlil nyata la ilaha illallah. Aya tasbih subhanallah. Eta diantarana. Ieu mah takbir ngucapkeun Allahu Akbar nyata dina salat. Tapi itu aya ihram. Naon sababna disebut takbiratul ihram, teu disebut takbir wungkul. Sabab dina salat. Teu aya misalna urang takbiratul ihraman ke Idul Fitri teu aya ke takbiran. Kitu nya. Da sabab dina takbiran ucapan biasa, di takbiratul ihram ucapan anu luar biasa. Diagungkeun ku Allah ihram. Haritna ihram teh nyata anu ngaharamkeun kana hiji perkara eta ihram. Contoh, teu urang salat misalna Allahu Akbar. Takbiratul ihram tah. Maksudna ihram ini anu ngaharamkeun kana hiji perkara. Nyata anu ngaharamkeun ketika urang tos takbiratul ihram, ujug-ujug urang nyarita misalna di luar salat. Misalna Allahu Akbar. Jona eta kawaturan teh. Eta berarti haram hukumna. Mata tersebut di mana geus takbir haram nyarita gitu kan. Di mana geus takbir haram ngalengkah anu teu pupuguh. Gitu kan. Di mana geus takbir misalna urang teh haram urang luak-liuk anu teu pupuguh. Berarti arti takbiratul ihram teh takbir anu ngaharamkeun kana hiji perkara anu dibuat dina
kenalita urang asup anak waktuna salat sanes waktuna kana ngadegna eta salat tak haram ketika geus Allahu Akbar nya urang nyarita teu puguh niat kade di luar salat niat mah di luar salat tapi ulah pedah niat di luar salat ucuk-ucuk ka masjid teh datang-datang Allahu Akbar teu sopan lah nya teu sopan ka Allah dua eta takbiratul ihram asal isu ari anu katiruna cenah ye gitu naon cenah al qiyamu nangtung alal qadiri kajalma anu kawasa fil fardi dina salat fardu nah lamun urang kawasa nangtung wajib pisan urang nangtung nyata dina salat fardu tetapi lamun urang misalna henteu kawasa nangtung kusabab geuring jadi tuur encok kitu we ditimpuheun cekolot teh mah teu kuat urang teh nangtung nya bari calik nya keukeuh bari calik ge urang teu tiasa teu kuat nya bari ngagoler nya upami urang calik bari teu kuat terus urang bari ngagoler ieu moal baka mempraktekeun tata carana da ieu mah ieu rukun salat heula nya tata cara dihukum mah ngagoler kumaha salat moal baka ieu menerangkeun heula ieu nya dasarna heula tasna kumaha anu kajalma anu nangtung anu kawasan nangtung ieu teh hayang misalna bari diuk eta bisa henteu dina salat bisa asal salatna ulah salat fardu salat sunat lah pamisan urang kieu atau beres adzan maghrib misalnya terus kan batur sok aya nu salat qobla maghrib ya 2 rakaat saat adzan maghrib batur nangtung tapi urang teh sok sanajan kawasan nangtung ku sabab hoream misalnya urang teh hayang bari calik mana we tiasa dina salat sunat mah najan urang kawasa nangtung tapi urang hoyong calik mangga eta tiasa dina salat sunat. Nah, eta diantara ari teu era mah gitu ya. Tetep itu teh cantik ti koma ari teu era mah gitu ya. Nah, kitu nya ngan nanaonan kituan ge urang masih keneh masuk dina sunat oge da mangharap ka Allah sami nya. Ta eta anu sabija teh anu katilu. Ar-rabi'u ari anu kaopatna nyata qiraatul Fatihah. Atanapi qiraatul Fatihati. Nyata maca Fatihah atau nabi Al-Fatihah. Anu mana cenah Fatihah teh nya anu 7 ayat berturut-turut. Aya anu nerangkeun para alimul ulama dina alhamdulillahirabbil alamin. Aya anu tidinya. Aya anu tina bismillahirrahmanirrahim. Ta urang mah nyana we anu tina bismillahirrahmanirrahim sabab din hadis Bukhari sareng Muslim nyata bismillahirrahmanirrahim teh sebagian tina surat Al-Fatihah atau nabi Fatihah. Kumaha cenah cara urang ngunikeunana bacaanana anu dina Quran kumaha? Mun urang teu acan tiasa ilmu wasol ulah bakal ngawasolkeun beusi dipertanyakeun, beusi ditanyakeun ku batur. Nah cenah mau disambungkeun di dinya misalnya tapi urang da geus apal ilmu wasolkeun we. Jadi maca Al-Fatihah teh tiasa saayat-saayat emang tiasa oge diwasolkeun. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti eta diwasolkeun. Rek saayat-saayatna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Nya ataupun misalnya badai ngawon nada teu nanaon ngawon nada oge. Nya misalnya kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalna jeung sajabana. Nya ade maca Fatihah teh kudu tartib. Kumaha tartib teh? Tartib teh lain lamat lain. Tartib teh anu teh heula ditiheulakeun misalna anu teh kahiji nya simpen nu kahiji misalna bismillah kan kahiji ulah simpen nu kadua misalna alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Berarti eta teu tartib anu sabat tartib teh lain kenor lain lila
disebat tartib ternyata anu kahiji kahijikeun nu kadua kaduakeun eta tartib disebatna eta nya sabari eta opat lajeng al khamisu ari anu kalimana cenah nyata ar-ruku'u ruku anu sebat ruku teh nyata diantarana satos una urang nyata maca al-fatihah teras urang misalnya maca susuratan teras kahanap nya ruku orang tos pada uninga ruku ngan dina ruku kade si tonggong kudu sajajar sareng mastaka si tonggong teh ulah tonggong misalnya lempeng mastaka ngadahna kieu ulah sabab naon hese urang ngolongna karena sampean urang kan ketika ruku urang si soca teh sanes kana pangsujudan ningalna ai kana pangsujudan mah ketika urang ngadeg soca kana pangsujudan tapi ketika ruku omat si soca teh nyata kahiji kana sampean paling katuhu kadua kana tengah sampean ninggalna teh si soca teh naon sababna buat mengantisipasi supaya teu ngadeung kieu kitu we tah eta ka dieu yeuna teh praktekna bae sanes praktekna ieu mah ka dieu tah kana tengah-tengah sampean geus mana urang geus pada uninga supaya urang tungkul teuing teu tangah teuing teu sajajar sareng tonggong urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anjeunna ruku disimpenan gelas nya teu ngagulutuk teu cicing we simpenan gelas di nya di ieu teh coba urang duka ka mana ngagulutukna urang mah da pasti urang ngagulutuk lah urang mah moal bisa 100% urang nurutan secara praktekeun ku Rasulullah urang mah aya kakurangan kan tonggong teh aya nu lempeng aya nu bengkung komo anu kasilakan mah potong aya nu bengkung tuna gelas sok gelas bulutuk ka dieu tah bulutuk ka itu pre Rasul mah teu da sampurna badanna nya super banget super lebih sempurna itu badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ketika ruku tadi maka sabiji tah kalimah lajeng asadisu ari anu kagenep cenah kulan naon cenah eta atuma ninatu nya eta naon tuma nina fihi dina ruku tah anu disebut tuma nina dina ruku teh urang ulah misalna kan tadi mah dina tata carana ruku urang tuma nina dina ruku ulah seperti urang misalna cenah teh ruku teh henteu nu tadi teh henteu turunkeun ka lampung gitu misal Allahu Akbar gitu deui berarti eta teu manina tapi lampungkeun heula walaupun sadetik asal urang lampungkeun heula we genahkeun heula nah walaupun urang dina babacaana cuman sakali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi cuman sakali teu naon nya di antara dan wajib makan Al-Fatihah selain dari Al-Fatihah itu naon sunnah itu nah jeung misalna Allahu Akbar teu babacaan pek bae aya teh era mah itu aya teh era mah nya ya bibir ngucapkeun gogorobokan bisa nanawarkeun barang ari ngucapkeun subhanarabbil azimi wa bihamdi urang teu bisa sakali ge eta tos kasabah tumanina eta dina ruku fihi dina ruku tah nu kasabriji katujuh asabi'u ari anu katujuhna eta al-i'tidalu ya tidal al-i'tidal teh ngucapkeun sami Allahu liman hamidah bari panangan nyata saatosna ruku teh di kaluhurkeun nya sami Allahu liman hamidah teras ngucapkeun Robbana lakal hamdu, Robbana walakal hamdu, atawa Robbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in badu atanafi Robbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil umma sita min syai'in badu kalau katarakeun hatosna moal nah ya we heula eta ketika urang dina i'tidal dina i'tidal aya anu dikeukeun sami Allah mah digitukeun heula anu kitu aya yo sudah digeureukkeun nya kan ajaran abdi ti guru abdi jeung dina kitab anu kapimilih ku abdi aya abdi mah kieu mulah-mulah bidah langsung dikaharapkeun kieu nya langsung eta mah terserah ku urang ngan rata-rata ahlus sunnah wal jamaah lepas jasa mi Allah hamidah dina robbana lakal hamdu teh jeung sajabana lepas kieu langsung urang kadinya langsung sujud
Tah eta nya eta teh anu katujuhna. Saterasna cenah kudu kumaha urang dina i'tidal. Nya tah ieu lebet ka anu kadalapana. Asaminu ari anu kadalapana kitu. Eta atuma ninatu, tumanina fihi dina i'tidal. Tumanina di dina i'tidal sami Allahu liman hamidah eta tos tumanina ulah kieu sami Allah geus langsung ka handap berarti eta teu tumanina tamatkeun lah sami Allahu liman hamidah nya langsung aya anu tadi teh nya dina i'tidalna kudu tumanina umpami tumanina misalna henteu ieu can tos ruku teh encan teh encan sampurna nangtungna dina ruku teh encan sampurna nangtungna nyebut sameloh mulamira tapi encan sampurna nangtungna geus rujuk urang naon sujud berarti urang teu tumanina fi dina i'tidal anu ka sabaraha na ka salapan terus nusa terasna atas siu ari anu ka salapana anu nyebat siu nya atas siu nyata anu ka salapana teh naon cenah eta as-sujudu sujud sabaraha balikan marrotaini 2 kali nya sujud teh sabaraha kali 2 kali kumaha cenah carana sujud dipentos katerangkeun tah mah tarang kudu dibuka ukuran tarang tina halis kana tempat pangjadian buuk ieu ukuran tarang ieu halis berarti lamun urang nganggo kopiah kieu misalna tah kieu kopiah misalna si halis katutupan tah ieu tok rek kumaha urang orang kieu nya berarti urang tah minimal kurang satengahna we tah ieu ulah ieu minimal ganjel atuh balik kieu urang bari kaluhurkeun sok misalnya gitu sieu ieu antel kana tempat sujud eta diantarana nya dina sujud saberatna sirah jadi ulah urang beratna teh di suduk-suduk itu ulah biasa-biasa urang beratna sirah sakumaha beratna sirah nya kitu ukuran sujudna tah eta teh anu kasabiji anu ka salapan nyaeta sujud dua kali. Terus al-ashiru cenah ari anu ka 10na naon cenah eta atuma ninatu tumanina fihi dina sujud. Ukuran tumanina sujud urang antel oge tos tumanina. Jadi tumanina teh lain Allahu akbar lillah sujud teh lain. Asal antel tapi antena ulah seperti misalnya japati macokan jagung tak ulah gitu nya urang teh sujud teh urang teh kieu ceduk kitu deui ulah bunjunur kadang seperti japati macokan jagung kan gitu tak itu kan tah kitu ulah sujud kitu aduh malaikat oge seserian ka salasa satungtung langit katujuh kunaon selesai eta sujud cenah teh ka mana urang masa antel gitu deui maka kalau mun aya nu tarawih gancang dina etana misalna kembali eta tos tumanina eta teh asal antel dek babacaan dek teh asal antel we tarang mah kana teh di sanak ekstrimna sunat babacaan nu sajana mah geus ulang rusuh rek kitu pek bae ari teh era mah angara kan itu mah teh era mah nanaonan gitu kan ya ngan besi batur aya misalna anu kitu gancangna kembali ulah digeureurkeun berarti ngaos pikih eta teh ngan hayang anu ekstrimna kitu eta mah hayang anu terehna ngaos pikihna bisa kitu silakan nya eta disebut asal antel tapi ulah tadi teh antelna antel teh puguh nya eta anu ka sabiji ka 10 oge diantarana syarat teras al-hadi asyara ari anu ka 11na cenah nyaeta al-julusu eta naon diuk eta sok aya majelis taklim nyata tempat diuk dina nyiar ilmu disebutna majelis taklim ya urang kan ya diuk kusabab nyiar ilmu nya nyata di diuk bainas
sajadah ta ini nya nyata antara dua sujudan tawa dua sujud nya yuk di antara dua sujud tah kan yuk di antara dua sujud teh kan urang teh sok sujud dua kali eta ge di antarana karituna asani nya asani asyara gitu ari anu ka-12na eta atuma ninatu tumanina fi dina yuk kalau tadi teh yukna ulah urang geus sujud kedua kali teh itu ulah jadi sakedeung jadi si biri teh kudu antal deui dina sujud teh kitu kudu antal deui biri teh ulah teu can antal biri urang teh sujud deui berarti naon henteu tumanina lajeng teras asalisu ari anu katil asalisu asaro ari anu ka-13na cenah eta atasahudu nyaeta tahiyat al-akhiru akhir atau napi lamun hijikeun mah atasahudul akhiru nyaeta tahiyat akhir setelah dijelaskeun eta mah tahiyat akhir kan aya tahiyat awal tahiyat akhir berarti tahiyat awalan dina pas 2 rakaat eta tahiyat awal tahiyat akhir mah lamun dina maghrib berarti anu katiluna lamun selain daripada maghrib berarti dinu kaopatna lamun dina salat subuh teu aya atahiyat awalan eta mah langsung atahiyat akhir eta di antarana teras nu salasna ar-rabi'u asyara ari anu ka-14na cenah eta al-qu'udu diuk nya naon cenah fihi dina tahiyat akhir heuh tahiyat akhir kan aya diukna nya tahiyat akhir teh aya diukna tahiyat awal oge aya diukna eta di antarana teras singkat al-khamisu asyara ari ka-15na eta as-shalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam nyata mata sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina naon fihi din tahiyat akhir nya at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin jeung sajabana teh as-sholatu teh tetep sholawat keneh nya ulah teu make eta teu sah salatna kade teu make eta teh sholawatna nya teras asa disu asyara ari anu ka-16na nya assalamu nyaeta ngucapkeun salam atanapi maca salam tos biasa urang kakatuhu eta hukumna wajib kaketa hukumna sunat jadi lamun teh mah aya jelema anu ngucapkeun salam ukur sakali assalamualaikum warahmatullah geus ngucap beungeut teos kembali berarti ngaos pikihna manehna mah hayang ekstrimna kitu hayang babarina urang mah ulah nu kitu urang mah kudu anu afdolna tetap urang mah najan kakenca urang nyebut assalamualaikum misalna jeung gerakan da sunat tamakeun urang mah diajarna kan sok aya nu teu tamat diajar teh kulaan jadi kitu sangeunahna we salat teh nya henteu sopan lah anu tadi teh anu awih di kana pertama asal niat teh ujuk-ujuk ka masjid nangtung ge can beres teh kudu Allahu Akbar teh sopan dia nya teh sopan eta manehanana ya eta teras asa biwa asyara ari anu ka-17na naon at-tartibu nyata tartib naon tartib tadi teh menjalankan nu awal mandirikeun nu akhir tah kitu diheulakeun nu awal mandirikeun nu akhir eta disebatna nyata at-tartibu atanapi sebutna tartib tamboril urang misalna naon teh tomboroni dina salat dina wudu ge kan aya tartibna wudu teh nya aya tartibna ujug-ujug urang juga kemu eueuh ka era si eta ileungeun teh di kumah berarti teu tartib meureunnya
Sedangkan kan di antara sok sanajan rukun wudu aya 4, ape kanu sedena urang berijeng sehat, urang berijeng teu rusuh, teu dikumah. Kok bisa kana naonan? Eueuh ka era kan, urang mah sakumaha rusuh, ulah sakumaha rusuh ieu mah. Asal urang teu ieu pisan nah. Sok we sunatna oge dina wudu laksanakeun ulah ukur hayang paduna we hayang babari bari enteng mah tuh naon urang tuh. Kan urang teh rek ngabdi ka Allah teh, lain keheureuyan ibadah teh. Manyu urang teh ari ngabdi ka guru sakola urang teh ngadenge loceng lagi geus berbet lumpat. Manya rek ngabdi ka Allah dina gerak ibadah urang hayang meunahna wae. Lain teu meunang ngan eueuh ka era. Naonan gitu kan. Ta urang mah ulah aya basana naonan. Urang mah biasa-biasa eta dina masalah ibadah. Eta ayat 17 eta dina masalah rukun salat. Sok sanajan urang teu apal ditala teu jadi masalah. Nu penting urang masuk salat. Sabab dina salat berarti urang geus ngalaksanakeun rukun anu 17. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim